cicing diharap ditonton ku jutaan triliunan manusia amal orang dibuktikan ditungtun amal teh diwujudkan ya Allah diakur-akurkan jeung tulisan nu kuari diwujudkan plak ditungtun orang kan ditanya nge hal ta'rif wa anta kaya ih naudzubillah jakian tuh kula mah teu wau jore amat eta bener mana teu wau henteu sama sekali kula mah ih teu jore amat cari zakira kos kitu amat hehe jore amat kituan nya aja sarua ih jore amat bener mana teu wau jeung malaikat henteu hadza amaluk ieu amal maneh oh bener malaikat mana iya buka tulisanana bukan set maling sendal keur ngaji di Cilongok ayam sia ayo aya tah maling dompet aya tah ayo sia maling motor aya ayo kabeh tulisanana di salat aya tulisanana teu zakat aya tulisanana ayo sia teu munggah haji aya sia tulisanana ayo mamawa orang Jawa usia disedekkeun heuh ieu mama orang Lampung ya teu bertanggung jawab sia keur ha dia teangan sia ku awewe halitah yang pertanggungjawaban batur reuneuh ku sia hayu sia ha nah ieu urang Brebes susuna diojol jeung baso tah aya aya kabeh ieu masyaallah arah yang inilah amal da kumaha diwujudkeun jadi kos kitu tak urang teh lamun kebenaran kos kitu da kumaha coba ayo da kumaha coba masyaallah karim teu bisa oja mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ku ari kan ditulis engke diwujudkeun ditungtun amal urang diwauhkeun wautan teh ya Allah ya Rabb ayo nah ieu wau teh sia tuh kula mah ayo sia tah baheula ngadukung Ahok ayo tah sia ha kafir ku sia didukung ayo da kumaha sia ha di ka mana lumpat urang hilek sia ka kenca naon tuh itu mah neraka bagian sia da kumaha sing hade amal-amal urang ya Allah ya Rabbi sing inget ka dinya tungtun deui kasep Masya Allah kasep ya hal ta'rifu wa untu Haji Pendi ayo kasep Masya Allah cak Haji Pendi ayo wau mantengan ieu resep kula mah ieu saha ieu cak Haji Pendi teh oh ieu mah amal kifudoli ieu mah ha salah teh lain ukula lain ke nu maneh masa gedeung deui alah ya Allah ya Rabbi aku masuk kesalahan malaikat teu beres malaikat nyin bungah bae ya Allah saat-saat eta bayangkeun ku urang ditonton orang teh hiji-hiji nu mantak lila ge iyalah aya yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar poean anu hate urang jeung mata urang teh bulak-balik neuleuh pemandangan neraka ya taqallabu fihil qulubu wal absar masyaallah mantak jelema-jelema anu inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar selalu ceurik ngaleungis ka Gusti Allah ya khaufuna sieun nya yauman tataqallabu fihil qulub wal absar bayangkeun ku urang ketika urang ditonton ku manusia haju amal urang ditungtun beu mun bagus indah amat ketika jore ya Allah tah bayang-bayang ku pertama memeh eta teh nu dituntun teh aya nini bengki
matana molotot cilehan cileuh teh lain sagede cileuh sagede endog bebek cileuh gede endog soang bisa ceuli kala luar cule hararejo semua hari deung teh ieu irung leho teh lain sakadar leho nu biasa cara diurang hejo leho lagi gede susu lambeng ya Allah sempo kulitna tarotol bongkok bau buuk rerewiga Masya Allah ini bongkok bengking susu ngarumbai kahandap lambeng kitu balon kurang angin eleh ya Allah makanya nyata deui cileuna lehona culena ngarumbai kahandap ditungtun ku malaikat ieu mah jang kabehan ayuhan nas cek malaikat hal tarifuna hadi wa unta kan ini ieu kabeh nyebut naudzubillah summa naudzubillah min zalik tuh wau tuh kalimat wau sugan di Bandung heuh Bismillahirrahmanirrahim walau nama abdun lan lamun turu sapa hamba ala ba'irin ing atase wanda faqadahu maganutun hiasa yaqhu igba'i wa akhrajahu anil qafilatil matu'akun ya sariqhu ing ba'ir anil qafilati saking qafilah saking rombongan kutua maka den tugal ya sariq ahurun adawala mentulu sapahurun wong kang merdeka kuti'a fil asahi ing dalam mungguh kaul asah walau nakola namun ngalihaken yasi'uwam min baitin mublakin saking kamar kang den gembok ila sami daring maring tengah-tengah buha maftuhun kang utawi lawange dariku kang den buka kuti'a maka den tugal ya si wong wa ila yakun maktubala fala kuti'a wakila dan ucapaken apa ingkana lamun ana babul bait landar muglakoine ku kang den gembok karone kuti'a maka den tugal ya si wong wa baitu ghanin wa sanu gabaitin wa darilan utawi kamar warung lan pelataran warung tengah-tengah khon
iku kaya baitin kaya kamar wadarilan umah fil asohi ing dalam munggu kaul aso ing dalam munggu kaul aso walau ma'abdun ala ba'irin kata Zaid seorang abid mah rokik budak belian tawanan perang muslimin perang jeung kafirin menang muslim boyong kabeh dijadikeun ghanimah alat-alat perang kuda berikut baju-baju kerekna termasuk jelema-jelemana nu teu ditebus eta ngaranna rokik budak belian abi bisa dijadikeun ghanimah dibagikan sesuai jeung aturan-aturan salila can dimerdekakeun abid bisa dibikeun dijual belikeun dihibatkeun diwakofkeun bisa etalah abid kitu perang teh baheula ma aya medanna Uhud, Badar, Hunain, jelas adu kekuatan militer. Berangkat ke medan laga, jelas aya data-data. Kampung teu meunang dijadikeun medan perang. Budak leutik teu meunang ilu perang, teu meunang dibunuh wanita kitu kene. Jadi jelas perang teh adu kekuatan. Di akhir zaman ayeuna mah perang medana langsung disebut perang kota. Di negara we perang teh sebab geus lain adu kekuatan militer penganiayaan. Langsung perang teh budak letik nu teh ilu perang pae awewe pae tah kos kitu di akhir zaman mah perang sakumbahan nu kurang kasaksian ayeuna perang Irak perang Suriah aya nu lain perang acan Rohingya jeung sajabah-sajabah penganiayaan kafir terhadap muslimin jelas geus di mata urang dibuat berdaya urang sebab nyana geus ngebogaan kekuatan seakan negara ieu dipermainkeun ku dua satu adalah Amerika kedua adalah Moskow Uni Soviet Mataran tenangan sakitu nu mempermainkan dunia eta keberan Soviet tumpur tinggal Amerika jadilah raja di dunia italah Yahudi jeung Nasrani di jero terus digempuran tanpa pamrih termasuk Indonesia adalah target keur diperebutkeun antara Soviet termasuk RRC anak buah jeung Amerika kurang mangan sakadari jadikan proyek kurang mah proyek nyana ngaraup keuntungan mau tidak mau seperti eta bae sebab negara urang negara berkembang teu buahan-buahan
terus we kembangan raga buahan ya otomatis jadi bola-bola. Yahudi anu begitu dahsyat, dunia perekonomian geus dikuasai ku Yahudi, perpolitikan geus dikuasai ku Yahudi. Di urang mayoritas Islam tapi perekonomian Yahudi, perpolitikan Yahudi. Terus urang teh diperet keuntungan anak jangnyana teu meunang urang hayang boga kauntung boro-borona naon kakarak hiji sosok manusia anu jelas kasalahan anak begitu sulit dan atuh terus bae ti baheula ge kitu bae perang mah berjuang mah ieu memperjuangkeun hak itu mempertahankan batil atau masing-masing terus tuh urun tiba heula kurang kakarak eureun sakedeung ge sigana hungkul justru di tengah-tengah eureun urang terus diserang kuari geus keterlaluan tinggal urang jan nagara mah lain nu polisi lain nu abri nagara mah nu urang kabehan bebejana ge untuk rakyat dari rakyat teh podol zero dari rakyat untuk rakyat naon deui jiga dari rakyat untuk rakyat jadi naon bohong sialah mantak aing teu nyebutkeun ge bohong cak jero aing teu nyahong meureun jauh kan bohong kos gitu tapi eta emang kos gitu demokrasi nyangakeun sadaya-daya urang mah jelema leutik sakadar nongton gitu minimal ngadua Allah maha uninga kemana arah doa urang jeung teu aing ditarima jeung henteu da mah ku Allah ngan minimal jang kepedulian orang di akhirat tur engke orang kabawa ka mana sakitu urang sih hade ngadoana besi ente ngadoa mudah-mudahan Ahok menang sih hade deuk menang deuk teu teh urusannya na tapi urang salametkeun diri urang singhat ulah milu urang kafir sakitu urang eleh jeung menang urusannya keur diolah dengan urang besi isuk bage tomaot tah sing ada sakitu kula mah pelingan doang besi minggu hareup maot asana kolot bajang mal karbali kan sebulan hareup maot pucuna kieu mah ngadoakeun lain ngadoakeun dijageus deuk ka warna deui geus kolot matuh jawayah kadinya nu kolot mah juga singgungan bae asa kanyana bae ya Allah sing ade salametkeun diri urang ja polisi ge atuh jelema sarua bae jadi hayang salamet di akhirat kuari jana aya di bawah instruksi komandan nuranina nu muslim nu maca Quran ceurik batin atuh sarua bae je polisi emang polisi juri jelema sarua atuh jelema nya lagi batin nama ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabb moal teu kajeun kumaha ge menangis ketika nya diinstruksikeun ku komandan sumpah militer ieu jadi masalah nyangakeun sadaya-daya urang polisi lain abri lain RT lain sugih henteu bisa ngaji henteu di sarua bae boga sepeda kempes malulu atuh ngadoa nu lempeng ka Allah jalametkeun awak je aya sing hade kula sakadar sing hade geus bodoh ka ditu da mah coba lamun disiksa cara Israel deuk kumaha ketika
awewe dibunuh tanpa salah beres awewe budak letik anu teu bersalah penjara ke paeh di jero penjara budak letik naon salah kunaon nyana make ribeden ke budak letik lantaran budak letik di Israel model 7-8 tahun talar Quran ya di aya ka modelan we Gusti Allah 12 tahun spasehnya siap angkat senjata besi orang bertanya-tanya kok budak letik sih dianiaya budak letik di Israel teh maca Quran parase di Palestina talar Quran cerdas nu bantak nyana teh kewalahan budak letik dibombardir dia ebakan teu meunang azan di Aqsa instruksi langsung seakan dikuasai orang Palestina dibunuh secara perlahan-lahan budak letik mah dibunuh sarua awewe dibunuh keberdaya negara mana anu nggak bisa ngabantuan dimusuhan tapi maha kawasa Allah lah Allah nurunkan kembang api dong kembang api kembang api aya seuneu aslina mah pan seuneu neraka seuneu aya di urang mah mah kembangna kembang tuh kembang api beak kabeh kumaha coba tinggal engke kahareupna kumaha sabaraha ratus atau ribu nu paeh setelah kebakaran engke bakal nanyana teh ditampung ku ari geus 300.000 manusia di penampungan mana cai mana listrik hajut tempatna panas ujang berlindung ndeu kumaha coba maha kawasa Allah lah kembang api doang diturunkeun beak kabeh kembang api kok tsunami tama sacek selek cai tsunami mah jocoi gedena mah pun di laut tama sacek selek cai da malaikat sacek selek mah coba ka Acehkeun saeutik sacek selek doang 200.000 manusia paeh Garut mah tama saeutik malaikat loba-loba saecret mobil kanyut kabeh sanunya Jakarta ge lamun terus mempertahankan batil ih buat seuneu buat angin buat cai wallahu a'lam coba lamun dibere banjir Jakarta ngolosot terus ka Tangerang cai ka Cikupa Belaraja Sepatan Pasar Kemis aman tapi ke pondok maka dinya ayang kengelan teh coba kawasa Allah jadi Israel ge perumahan muslim aman deh kumaha coba belah dia ka huru belah dia ka ieu henteu deh kumaha coba ayo ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah kos gitulah kekuasaan Allah lawan Allah urang mah kurantaran yakin karena kekuasaan Allah ketika terjadi banjir, terjadi puting beliung, jadi gempa sebagai teguran ti Gusti Allah siksa bakaran siksa tapi kafir mah makin menjadi-jadi Pak makin menjadi-jadi terus sahan lu jadikeun kambing hitam kitu bae terus percaturan agama akidah terus tiba heula datang ka kuari kitu bae terus ke aya deui muncul dakwah tumbang muncul deui la zalu taifatu moal eureun-eureun golongan zahirina 'alal haq memperjuangkan agama Allah moal eureun-eureun di dunia terus bae babat habis muncul deh per satu abad mujadid pasti aya bae tembakan muncul deh iker carita di urang dinya na pagon pararae emang kumaha teu bisa dilawan ku urang ku tsunami teu bisa dilawan ku urang angin emang di Amerika
ribuan nu paeh kamari keur angin cuman informasi bae ditutup ka urang nya nu boga satelit ribuan keur angin kamari diudag-udagkan jelema teh ku angin teh kumaha sakumaha kuari di Israel diudag-udag ku seuneu kumaha kuari ge kan teu meunang ieu teh informasi teh teu beunang satelit dan nu nyana tapi kocena urang nyawa atuh dipaling-paling lah jak paling mesti baling paling bang nah iya mentek terus sakieu mah alhamdulillah di Indonesia mah masih kene loba anu zikir loba anu maca Quran loba kene aki-aki anu hudang ti peuting sanajan anu hudang anu handap aya keneh eta ge geus bagus daripada henteu deui nu handapna geus qoit tuh alhamdulillah masih kene di Indonesia mah dikira aya kene anu zikir aya kene anu merenung tafakur eta lah nu jadi paku kekuatan bumi mun di Jakarta eueuh jelema nu zikir ka Gusti Allah wallahu a'lam Tangerang Banten geus acak-acak ngan untung kene masih kene aya gitulah terus percaturan perpolitikan perekonomian perbudayaan perakidahan moal eureun ke kiamat geus urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah nagara urang dibere aman jeung tentrem keneh kemudian urangna dibere sehat giroh urang dibere daek deui ngaji tur dibere daek mengarah ke akhirat tanda bahwa urang deuk disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala Zaid Abid nyana naik onta mah di luhurna aya ranjangan sekdup ngaranna dongeng kolot urang baheula ketika ka Mekah di Mekah menuju Madinah naik onta di luhur onta angkleung-angkleungan Madinah Mekah saruan naik onta angkleung-angkleungan mentak balik di Mekahna mempertahankan predikat haji na abe mabrur terus kuat sebab nyana berjuang ibadah haji na pohar seakan perang 7 bulan kuari mah masya Allah dabrak berangkat pulang menang 2 poe kopea haji leungit ji kopea mah teu kopea leungit cekna leungit geus tah 2 poe geus leungit kopea haji menang 2 minggu ngabonceng jahe iya karim iya haji masya Allah karim 40 poe kawin deui di Karawang mabrur eta tanda mabrur tah mardud eta kos kitu Allah karim tapi lain di dieu lain di ditu di Lampung KTP-na urang ya Allah Zaid naik onta aya sekdupan naiklah yana di jero kan bisa pakai istirahat reuk ki Zaid di luhur onta col pamalingan ditingali ku pamalingan teh onta ya mantep ya kan ngarombong berangkat Mekah Madinah ngarombong Madinah Mekah ngarombong Suriah Mekah Madinah ngarombong Mesir sebab naon kan eta teh kitu melalui gurun sahar jauh ka ditu mun tengah jalan kumaha mun mogok tengah jalan kumaha mun kurang gitu amunisi dan lain sebagainya mantak ngarombong jeung loba begal layana ngarombong engke nyana bisa ditulungan ku para rekan-rekan tara aya nu sorangan nah ieu ge Ki Zaid
Zaid naik onta kebeneran babarengan jeung rombongan haju istirahat di luhur onta hees. Emang meureun nya mah biasa keur ngaji ge hees. Eta mah watek ulah sok dihudangkeun antepkeun tenang bangun teh ya sia-sia kiai aing nyayongkeun ulah sok aju kasinggung atuh mangga bae masalah. Nah iki Zaid teh di luron dasare kemudian aya pamalingan. Nah cek pamalingan onta ye teh nyawan aya Ki Zaid Abid tungtu dipaling dipisahkeun tina rombonganana. Kasimpulanna mah onta dipaling aya Zaidan di jerona kumaha walauna ma'bun lamun sare Zaid seorang abid ala bairin luhureun onta poal nikmat heesnya lelap bagodau maka nungtunlah pamalingan karena onta dituntun. Kemudian wa akhrajahu anil qafilah diasingkeun dikaluarkeun dipisahkeun tina rombonganana. Kasimpulanna nama maling onta di luhurna aya abidan hees otomatis kan teangan maling ye panggil laporkeun. Da eta kumaha lamun dilaporkeun kemudian dihukumi apakah kudu dipotong leungeunna lantaran maling jae jelemahan atawa teu kudu dipotong. Da ieu lah hukum kutia potong mah potong. Kumaha lamun aya Umar naik onta kemudian ngarombong sare di luhur onta model tadingan Umar mah jelema merdeka lain abid merdekanya mah paling batu uki bakar ya otomatis berangkat 1 hari atau 2 hari kalengitan teangan kapanggih horeng dipaling laporkan geunang. Nah iya kudu dipotong apa henteu nah iya mah kudu dipotong ulah dipotong beda ai tadi mah nu numpakanana abid sebab abid ya termasuk kana mal ari ieu mah Umar mah jelema merdeka lain termasuk harta jelema merdeka mah geus lamun numpakanana abid kakawasanana henteu dilingseuk potong leungeunna. Tapi lamun Umar lantaran Umar mah aya yad ngebogaan kakawasaan ketika dipaling teu kudu dipotong kena sanksi-sanksi tersendiri jeung tertentu beda. Masya Allah kan kos gitulah baheula mah onta bari mobil motor dan lain-lain sebagainya. Urang mah guari nyaritakeun teh melengit motor leungit mobil nu dipalingkeun mobil kecil batur mah maling kapal. Ya Allah teu kira-kira kapal dipalingan kapal mendarat di mana? Paling kapal lah, otomatis penyanderaan atau dibom aya sesuatu anu memang jadi masalah baik politik maupun ekonomi acak-acakan jelema aya. Kos gitulah. Mantak urang ulah kaget lamun naik kapal teh angel bodina teh lantaran besi aya nu nyelundup mawa bom di luhur coba mantak teu meunang mau peso teu beudang besi ge di luhur jelema ngamuk kumaha
ulah sok kaget urang waduh cenah tuh menang mau peso cek cenah tuh urang mah masalah batur mah atawa urang mau peso aja di jero kasurupan ayo siap peso di ayo siap niku mah coba orangnya di luhur pan lawang mana kapal lawangna jandela ka mana rek lupat ka mana bacak tuh bawa alat-alat tajam kobo pistol dan lain sebagainya bisa terjadi seperti eta geus bisi dek ka Mekah bisi dek umroh bisi dek ka mana geus ulah sok mawa peso ulah mawa pistol ulah teuneun bae pistol bah dihirum lima ulah sok dibawa emang boga kitu pistol pestolan teh ulah aman lah kudu bawa banduk kitu walau nakola lamun Zaid mindakeun barang min baitin muglakin ti kamar nu dikunci bakar boga imahna aya kamaran di jero kamar teh loba barang-barang kamar tersebut dikunci wari diasupan ku Ki Zaid berarti dibuka kuncina dipindahkan ke tengah imahna lawang imahna maftuhun terbuka andai kata benang Ki Zaid maling berarti kutian potong leungeunna tuh kuari mah jarago pemalingan berangkas bae bisa dibuka berangkas kan pengamanan duit pengamanan emas geus hese jasad tambah berangkas mah hese dibuka anak maling masih kena bisa buka Masya Allah atau kalau kunci-kunci biasa mah nah bentak lo banu cenah leungit tahun leungit duit di jero kamarna dikunci-kunci na terobah cak nyana ieu aya tapi eta bisa bae babari kos kitu kecil kita mah kos kitu mah motor dikunci mobil dikunci bisa atau pemalingan kan lebih pinter tibatan dipaling pinter pemalingan tak wajar dikanarakakeun ku pinter ting pinter pemalingan wa ila lamun ma tadi kunci fala kudu dipotong wakila cik sakaul ingkana muglaqain lamun mah imahna jeung kamarna dikunci kutia lamun salah sahijina kudu kil wa baitukhon kamar warung jeung patengahan warung sarua ka baitin wadarin fil asohi bedana atuh warung pelataran warung sami bae barang-barang warung ditenden di kamarna atawa di warungna dikunci warungna kemudian ku Ki Zaid dipindahkeun ka patengahan atawa ka hareup anu hareupna teh dikunci kabangyan geus laporkeun potong urang nyaritakeun hukum-hukum syariat anu kudu diterapkeun di negara ti awal tepi ka akhir patali jeung wilayah-wilayah cukup urang lamun dilaksanakeun mah tapi di Indonesia mah teu kos kitu hukum aya tapi jang jelema tertentu ketika jelema tertentu deui teh dihukuman ieulah negara urang atuh sabodo nyana-nyana anu nyieun hukum ngadirikeun hukum nyana anu teu ngalaksanakeun atuh jaga aya hitung-hitunganana ieu di akhirat jadi urang mah disedekkeun gawe ka akhirat aya nyaho coba ke di akhirat wah ditonton ku urang abri polisi pemerintah urang menonton nyana ketika adil waktu pohara nah iyalah mantak sing hade salilah hirup amankeun salametkeun diri urang lantaran lu tanggung jawab di akhirat urang
kuari orang kayak komplotan jabatan, komplotan tahta, komplotan di akhirat masing-masing. Masya Allah. Sing inget ketika orang cicing diharap ditonton ku jutaan triliunan manusia, amal orang dibuktikan dituntun, amal teh diwujudkan. Ya Allah, diakur-akurkan jeung tulisan nu kuari diwujudkan, plak dituntun. Orang kan ditanya ge, hal ta'rif wa anta kaya ih naudzubillah jakan tuh kula mah teu wau jore amat eta bener maneh teu wau henteu sama sekali kula mah ih teu jore amat cari zakira kos kitu amat hehe jore amat kituan nya ge sarua ih jore amat bener maneh teu wau jeung malaikat henteu haza amaluk ieu amal maneh oh bener malaikat buka tulisan ada, bukan set. Maling sendal keur ngaji di Cilongok ayam. Sia ayo, maling dompet aya ayo, sia maling motor aya. Ya ayo kabeh tulisanana. Di salat aya tulisanana. Teu zakat aya tulisanana. Hayo sia, teu munggah haji aya sia tulisanana. Ayo. Mamawa orang Jawa usia disedekkeun heuh ya mama orang Lampung ya teu bertanggung jawab sia keur ieu ha dia teangan sia ku awewe halitah yang pertanggungjawaban batur reuneuh ku sia hayu sia ha nah ieu urang berbes susuna diojol jeung baso tah ya aya kabeh ya ayo masyaallah arah hayang ha inilah amal da kumaha diwujudkeun jadi kos kitu tak urang teh lamun kebeneran kos kitu da kumaha coba ayo da kumaha coba masyaallah karim teu bisa oja mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ku ari kan ditulis engke diwujudkeun ditungtun amal urang diwauhkeun wautan teh ya Allah ya Rabb ayo nah ieu wau teh sia tuh kulama ayo sia tah baheula ngadukung Ahok ayo tah sia ha kafir ku sia didukung ayo da kumaha sia ha di kamana lumpat urang ieu sia kakenca naon tuh itu mah neraka bagian sia da kumaha sia sing hade amal-amal urang ya Allah ya Rabbi sing inget ka dinya tungtun deui kasep, masya Allah, kasep ya. Hal ta'rifu, wau henteu Haji Pendi, wah kasep, masya Allah, cak Haji Pendi, ayo wau mantengan iresep kula mah, ieu saha ieu, cak Haji Pendi teh, oh ieu mah amal kifudoli ieu mah, ha, salah teh. Lain ukula lain ke nu maneh mah sagedeung deui alah ya Allah ya Rabbi aku masuk kesalahan malaikat teu beres malaikat nyin bungah bae ya Allah saat-saat eta bayangkeun ku urang ditonton urang teh hiji-hiji nu mantak lila ge iyalah aya yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar poean anu hate urang jeung mata urang teh bulak-balik neuleuh pemandangan neraka ya taqallabu fihil qulubu wal absar masyaallah mantak jelema-jelema anu inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar selalu ceurik ngaleungis ka Gusti Allah ya khaufuna sieun nya yauman tataqallabu fihil qulub wal absar bayangkeun ku urang ketika urang ditonton ku manusia
haju amal urang dituntun mun bagus indah amat ketika jore ya Allah tah bayang-bayang pertama memeh eta teh nu dituntun teh aya ini dituntun matana molotot cileuhan cileuh teh lain sagede cileuh sagede endog bebek cileuh gede endog soang bisa ceuli kala luar cule hararejo semua harideung teh ieu irung leho teh lain sakadar leho nu biasa cara diurang hejo lehona ge gede susu lambeng ya Allah sampo kulitna tarotol bongkok bau buuk rerewiga Masya Allah ini bongkok bengking susu ngarumbai kahandap lambeng kitu balon kurang angin eleh ya Allah makanya nyata ada cilehna lehona culena ngerumbai kahandap dituntun ku malaikat ieu mah jang kabehan ayuhan nas cek malaikat hal tarifuna hadi wa unta kan ini ieu kabeh nyebut naudzubillah summa naudzubillah min zalik teu wau kalimat wau sugan di Bandung teu sugan di Surabaya teu sugan di Tangerang henteu geus kieuan mah haji mah tidak wau cek malaikat mun hayang nyaho alihi dunya iyalah dunia anu maneh dagang neangan dunia tah ieu nu maneh terus neangan jabatan yang tata tah ieu nu maneh terus-terusan eureun barang penting neangan dunia kadang poho maneh ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah geus leuheung kafir musyrik murtad maneh kadang waktu sholat terus bae dagang usaha kadang-kadang pakai teu bener tah ieu nu kumaneh diperebutkeun waktu di dunia datang ka teu sholat datang ka teu ibadah datang ka pasili antara adi jeung kakak datang ka pasili tatangga-tatangga datang ka sili dor-doran yeuh tah ini kosieu wau maneh pendek wau tadi manya tidak wari manya lagi disebut wau pan manya lagi atuh sim disebut teu wau atuh pan baheula keur di dunia ge eta teh mimiti berangkat isuk-isuk jedur balik sore-sore jedor neangan ini nu kuari kokomoan teh eta teh horegadan keur ngudag nini bengking cileuhan culehan lehoan kurap naon deui kutil naon deui kudis bayangkeun hal tarifu da cek malaikat laut teu mah urang kuari ngudag-ngudag dunia berarti ngudag-ngudag nini ayo sia datang ke popohoan ngudag-ngudag kiai hanya karena dibere nini ayat dijual demi nenek jual ayat ya Allah naudzubillah min zalik wa min zalik Gusti Allah nabi hanya demi nenek tah kabeh tarungkul jelema maneh ngomong teu wau naudzubillah tapi ternyata iya
urang geus dibere nyaho ku Kangjeng Nabi waktu Mi'raj Isra kapan diurudag ku nini man hadi ya Jibril saya teh nini bengking kitu cak Kangjeng Nabi jore amat teh nini kurang eta nini jore teh bakal lipen sanu resepeuh sugan we aya aki-aki cek nini teh aduh nini bengking tapi make lipen make lepis Masya Allah karim pohara yun make sepatu roda pohara ini rambut di blow pohara ya Allah ya Rabbi eta nini bengking tadi teh dan dimodif ajunya na cicing sisi jalan ngegerakeun di sini nurut oge ayo gua gonceng dulu lah ayo dipuateun ka mobil nu nyahueun ahli marifat mah nyahueun bahwa eta nini seserian izin nini dibuateun di mobil kulantaran urang mah teu dibukakeun mata hatena hijabna hati indah wae dipeluk urang nini disun seakan-akan urang teh bercinta jeung nini jelema nu terlena dengan dunia hei poho ka waktu teh jauh lohor teh jauh asar teh jauh magrib diimah terus baik hanya dunia dan dunia orang hanan nini nyana keur bercinta jeung nini bangki bayangkeun Kangjeng Nabi ditinggalikeun gambaran dunia seperti eta di akhirat Kangjeng Nabi geus caritakeun malaikat bakal nuntun dunia hal ta'rifuna hadhihi wa henteu maneh ka dunia kita leupas urang tina dunia ya Allah ya Rabbi ku hese jasa Masya Allah lamun geus mantep gambaran urang boga keyakinan bahwa eta nini deuk naon diperjuangkeun deuk naon diteangan hanya kebutuh urang mah jang sakadar ibadah ka Gusti Allah tinggal lingseuh kana kos kitu karak jadi jelema ieu mah boro-boro masyarakat biasa kiaina ge ieu demi nini ayat dijual demi nini hadis dijual ya Allah ya Rabbi Masya Allah bangga kiai lamun dibere ku bupati bangga kiai lamun dipoto jeung gubernur geus ieu mah kiai nini geus kemalamun aya kiai nu bangga bersanding jeung pemerintah ngajualan ayat-ayat geus tunjuk rame-rame kiai ulah seri horeng sia Masya Allah faslun wallahu a'lam